Wow. Barsun Baraya Sunda. Hayu urang memulai basa reuskeun duduluran raketkeun babarayaan. Pura tambang na wungkul. Tunggu. Kabur. Searah aing. Sama itu malu jigna ya pas bau ayah anu nawak ya tani mahal ternyata bertuga duit sekolah ke Bandung. Penolong lelaki rawat hati otak di bawah yang bawah siapa ya ampunnya siapa kemana teh sok anger ayo lintu siapa bebeja reka kebon padahal mah teuing ka mana karep Pak. Kayak tukang peyem baru diajakan tukang peyem tadi di kita gunung tuh. Tadi teh aya rek mantuan. Mantuan sih teh. Ampun abahnya. Can garing bangun rada cedem itu. Siapa? Itu siapa? Narek naon eta Abah? Abah! Ya. Si Abah, yeun. Abah. Eta wanian gitu Abah. Aduh. Kami teh kurang naon yeun. Ulah banyanan deh. Ulah. Bah, ulah wanyanan yeun. Tolong. Abah, ulah gituan ulah gituan tolong. Ya. Aduh, si Abah tulungan.
Jang RT Abah tulungan. Tulungan si Abah tuh luluasanan tulungan. Ya tulungan. Tulung Jang RT. Tulungan Jang RT. Jang RT. Aya naon Si Abah luluasanan si Abah. Astagfirullahaladzim. Gantung diri si Abah. Baiklah, kemana ini? Coba. Di mana si Abana di mana? Astagfirullahaladzim. Luluasanan kurang Mana ada si Abana di mana? Astagfirullahaladzim. Abana naonan itu. Cek si mi oge geuninganan. Mi materi itu lamun Abah maaf bunuh diri mah. Iya tamak teh cirina ieu teh saksi Abah rek bunuh diri gantung diri. Naon anu jadi masalahna tuh kurang naon ieu teh. Itu Jang RT sok pang mamatahankeun Jang RT. Lain rek mamatahan aki-aki mah nya. Ieu teh keur naon? Kurang naon meter kurang naon ka Abah teh kurang naon. Make wawanian anak bunuh diri segala. Si Abah kurang gelis. Anjir, kurang galis mah geus takdir. Aduh, Kuing teh nah atuh baheula mangke ngawin. Mi, baheula geulis. Ieu teh kunaon make mamawa damang digantungkeun dina teh. Aja itu mah Jang RT papatahan, Jang RT papatahan. Aduh, Pak RT masa riuh gitu. papatahan Jang RT. Tamang segala jalan. Ya Allah, hurobi ieu teh. Terangkeun kumaha. Aduh Jang RT. Tulungan itu. Tulungan si Abah. Tulungan. Kamu masih rek pina eta rek gantung dirina belah ditutup huruf. Tulungan. Akan datang nu ngabau ngan ini. Jomba. Pakai RT. Sabar nek. Wayana, memang wayana. Lain ku pokok-pokok teh ieu si Abah teh lain. Lain ku pokok-pokok teh ieu si Abah teh lain. Pada geus loba anak ya teh. Itu erek bisi teh kaburu. Teh kaburu. Bakal gantung diri. Si Abah nekat Jang RT. Sing Eli. Nekat si Abah nekat. Astagfirullahaladzim. Bah, yuk. Ini Eli. Istighfar. Emang kuring teh RT teh. Kuring teh RT. Kita mah kadek bunuh diri. Karunya kasih ini. Kasih ini. Abah. Karunya Abah. Ulah. Eli istighfar. Abah. Naon aya naon? Ya apa karek bunuh diri saha? Ya Allah. Kalau gantung tamang dina eta. Ketika nabeungkeun naon Abah. Bingung aki-aki teh yang karek bunuh diri. Memang Sini karunya. Tolong serang. Jang RT pamamatahan atuh. Cikira naon ieu teh terangkeun sabenerna Pak RT bingung. Terangkeun kumaha. Kepala nih Pak RT rek nanya ieu teh sabenerna Abah kumaha ieu teh. Abah kumaha sabenerna terangkeun. Sok karunya Nah kunaon atuh ieu make babau. Cina si Abah gantung diri bener ieu teh. Lah cek saha rek gantung diri. Sebenarnya laporan ke kuring, untung kuring ngaliwat ke dia. Sir ngajahitan popoean tadi teh mi. Ningali Abah jika rek bunuh diri eta mah mawa tamang. Emang lalu mama tamar bunuh diri. Salah naon. Kita rek bunuh diri ya.
Pak RT teh bingung gitu ya, asa Tulungan, Kang RT. si Mi cenah si Abah gantung diri. Si Abah kalah benar gitu Abah terangkeun ge ratu. Ya. Heula Mi tong ceri terangkeun enak Bang. Goreng ge da mah aya ditekok sia. Heeh sok terangkeun sabenerna kumaha Barang ieu langka teh. atuh da si Abah teh Pak RT. Mi sok cicing Barang heula. langka eta teh. Cicing Mi cicing. Dengekeun. Sok diterangkeun. sok dah kira. Kieu Jang RT. Kumaha kira kumaha. Da saha anu rek bunuh diri ya. Ya abah ge hayang kena aya hayang kena hirupnya ge geus aki-aki. Heeh. Ini we udon. Terus kumaha teh eta tamang keur naon? Apa mah nama tamang ieu teh pan tadi teh abah teh mawa domba. Heeh. Dicangcang. Terus Ai pas ditarik dombaana eueuh tamangna aya. eta digantung Iya, mana disimpen kadinya teh bari domba. Oke. Lain geuning Kang RT alhamdulillah. Lain nek bunuh diri Abah. Tuh geuning domana tuh. Geuning Abah domba teh ning tuh aya tuh balik deui. Paduli domba mangkos kepalang ieu ini. Aduh, Kang RT tulungan. Ya Kang Domba RT. lepas ya. Adi anu di eta si Nen udah bareng kos. Kumaha ieu teh Domba dini. Kang RT. Lagi kitu ado teh teuing. Si Abah mah sok rada nekat. Nipu tah si Nen teh ka Pak RT. Ayo nipu dah tadi mah keur popoean baru kenal ge. Abah. Abah ieu bukakeun tali Abah. Kira udah malengit jadi mie nu di talian teh.